Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Ami Jani. Gusti, panas kieu, aduh, yang bentrang di matahari teh, capek ya Allah. Dia mah kudu ngiuhan heula, aduh, teu kuat, lamun dituluykeun mah bener. Kang neangan tempat anu tiis, orang ngiuhan lah capek, aduh. Gimana nya? Dia bangun nginahan, euy. Tiis. Udah tinggal di dia ngiuhan. Astagfirullah. Tipuh ya ampun. Capek nang ngorek di sawah. Batur di unuman Tuhan ngari. Enak teh keur puasa di. Apar beuting teh. Haus di Cikoro, aduh. Cai euy. Aduh, sakurang teh keur puasa. Godin tongnya. Mun godin. Cek guru urang ge haram dosa gede. Henteu nginum haus Cikoro, aduh. Hanya bangun ngeunah hanya ningali cai kieu ge euy. Aduh. Sigana lamun diinum seger euy. Tapi kuring teh bingung ieu teh godin apa entong. Guru orang oge godin teh dosa, aduh. Dosa gede. Tapi kala baheula guru orang teh pernah ngomong ke urang baheula. Kumahanya ngomongnya teh kala. Oh, heueuh. Baheula cek guru orang teh ngomong kieu baheula teh ka urang. Lamun teu salah mah kieu. Gua sia godin. Tapi kudu di tempat nu jumpling. Nu usah saha. Nu jelema deh. Cigana tempat ieu cocok euy. Jempling, jelema. Iseun deui. Meunang meureun nya mun godin cek guru urang ge meunang cenah asal eueuh jelema. Ah, baelah daripada orang teu kuat si Koro garing kieu. Aduh. Cai ge asa kolak sugan. Udah lah. Yang godin lah ada menang cenah eueuh jelema mah. Kela samemeh urang minum urang ngadoa heula. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu wa bika amangtu wa alika tawakkaltu birahmatika ya arhamar rahimin. Kela cek tadi teh ulah aya jelema. Kala. Aing jelema ini teh